Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Nopi Sri Rahmawati ti kelas 11 IPS 1. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, sateacana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu atos masihkeun rahmatna ka urang sadaya dugi ka tiasa kempel dina waktos ieu. Sateacana simkuring bade ngahaturkeun nuhun ka pihak panitia anu atos masihan waktos jang sesenggem dina ieu acara peringatan kemerdekaan Indonesia. Dina raraga patepang tineung, alhamdulillah urang tiasa patepang dina rarangka meling patepang tahun kemerdekaan negara urang anu kacinta. Seueur pisan pangorbanan anu tos dipasihkeun para pejuang urang nu baheula dina melaan kemerdekaan negara Indonesia. Urang salaku generasi muda penerus bangsa tos sakuduna neruskeun perjuangan para pahlawan ku jalar di ajar nu giat ngawujudkeun cita-cita anu ngajadikeun kahirupan bangsa Indonesia nu leuwih hade ka hareupna. Salain eta, seueur keneh hal-hal anu tiasa ku urang lakukeun dina rangka meling patepang tahun kemerdekaan Indonesia. Nyaeta ngajauhan narkoba, ngajauhan pergaulan bebas. Pokona mah urang sami-sami babarengan ngeusi kemerdekaan ieu ku hal-hal anu positif. Ngan sakitu anu tiasa ku simkuring dipika hartur. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.